Yo men, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangiday jeung urang Mang Deden dina channel Nano Sagalaya aya video cover vlog. Sagalaya pokoknya mah. Dan ayeuna urang masih dibarengan ku dia tuh. Aji, si bocil teh ya tukang kameramen handal gila, Bro. Ya kameramen handal. Dan ayeuna urang rek ningali anu nguseup pancing di balong terbesar di dunia. Ya balong teh pokoknya mau aya weh mau aya tandingan nah bro. Ya balong terbesar di dunia. Ada ya? Indah. Dah. Iya balong terbesar di dunia, bro, di laut. Tuh. Wow. Loba yang mancing na. Di ditu geus aya dulur urang nu keur mancing. Tapi jika nama can menang-menang tadi isuk-isuk ya di kayana jam sabaraha jam 4 ya kurang tinggal ka ditu. Oke, tapi saacana dilanjutkan kena keseruan video urang anu ayeuna biasa tonyok heula tombol siapa anjing lololan we tonyok heula tombol naonna ya subrek siapa tanya kalau tombol subscribe na, like dan komen, oke share, ame orang tetap semangat, nyanyian konten untuk para rubuh juga gitu. Siat aja. Oke langsung ke video dah yuk, ciao. Pokoknya takobala mini wa minkum, siamana wa siamakum sakedeung deui urang rek bulan puasa. Urang atas nama keluarga urang yang tadi hampura kadulur-dulur kabeh boh dina bahasa urang anu kasar terus deh konten-konten urang anu teu bermutu lah hampura lah pokoknya namanya ya langsung cus sangucan panas gawe anjeun ada dekul Tuhan berhubung nguseup mah teu meunang ayeuna urang ngaharap rek tuluikeun ngaharap lah tuh wah meunang kan wah disangut kita mah yuk. Wah pegat anjir. Gak menang euy. Menang lain gerak udapuran haur pegat bisa ngaheurap lah Tuhan euy balong gede aya laukna eueuhan euper ayan harap yan cerik lah cerik au nyocok bah nu gitu nyocok menang atuh iya
Oh, pada kita mah. Pada kita mah. Menang, weh, anjir, menang. Makasih, woi. Akhirnya menang juga, bro. Lalu kita tuh sero. Koro. Naonnya? Seret. Beradu mana, goy? Aduh, aing itu udah jerok, goy. Wah, mantap. Woi, mantap, mantap, mantap. Berarti kudu di tengah, goy. Waduh. Ih, seksi, bro. Au, anjing. Tet sinematik. Oke, lur. Jadi sakitu keseruan urang we ayeuna. Ya, barudak masih kene ngahareup. Urang mah geus burit. Ieu teh aduh can doma parabaneun ayam api-api keuneun rek mulang di panas deh. Oke, sakitu hatur nuhun saacana tong total like, comment, sareng subscribe nanya. Hatur nuhun sakali deui taqabbal minni wa minkum siamana wa siamakum kanggo anu ngajalankeunana. Mudah-mudahan puasana cing lancar. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tong aya gangguan. Lamun sia mah jagona jago ngagodin. Anjir, jago ngagodin. Segitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.